pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mangjaya baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-15. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabadungan ieu dongeng. Harita Cepirman, harita sanggeus ngoncikeun panto hareup teh tuluy nyurungkeun panto kamar. Kitu ge bangun asa-asana atuh ai brai nyampak Rohaiti ngajoprak di handap awak Guyang Getih. Puguh we Cepirman reuwas liwat saking ningali nu jadi pamajikan Guyang Getih. Biwir ngabudah panon buncelik akibat dipacok ku Ratu Orai Siluman Senok anu tadina ngajiri manusa nu katelah Tunjung Sari. Nu maksudna mah nyaeta mulangkeun kanyerian Dewi Mulyati waktu disiksa ku Rohaiti Maruna jeung kulanjangna katelah Biiwang padahal Dewi Mulyati teh anak kandung Nabi Iwang. Ngancek tadi geus dijelaskeun waktu Rohaiti pepegatan jeung salakina Dewi Mulyati keur umur 1 tahun leuwih dirawatan ku uwana Iwang. Harita para mitra sadaya apunten lepat ya Pak. Janten tos dijelaskeun yen Dewi Mulyati kapungkurna teh cenah waktu Biiwang pepegatan jeung salakina Dewi Mulyati umur 1 tahun leuwih dirawatan ku uwana Iwang. Kitu nya para mitra hapunten Rohaiti memaruna Dewi Mulyati. Harita Cepirman ningali kaayaan nu jadi pamajikan anak kitu reuwas liwat saking. Kalawan ngagero bari ngadeukeutan samalah punduk Rohaiti disangke. Astagfirullahalazim, ya Allah Gusti nu Maha Agung. Teti, kunaon ari Teti? Teti ya. Cag Rohaiti diecag deui tuluy kaluar ti kamar. Ngagegero nu jadi inung satengah gogorowokan. Ibu Nengsih jeung Pak Anggana nu kakarareup reh kontanting koreja terus keluar ti kamar. Aya naon Asep? Asep aya naon meuni reuwas ibu mah? Cek Ibu Nengsih reuwas. Bu itu Teti bu Teti. Cepirman bangun geumpeuh. Teti kunaon Asep? Teti cilaka bu aya nu nganiaya. Kumaha Asep? Lain bang dengan Teti aya nu nganiaya. Pak Anggana bari ngadeuketan. Mohon Pak, enggak Pak, tinggal Pak. Tema Cepirman sirilik Pak Anggana asup ka kamar. Ya Allah, ya Robi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ceuk Pak Anggana bari ngarampapi gelang leungeun layon. Jerit Ibu Nengsih ngajerit nepi ka badega jeung lanjangan nu geus sararege gentak ka maruru. Kapatengahan kalawan Mang Sukri badegana nanyakeun. Aya naon Agan? Agan aya naon? Teti aya nu nganiaya Mang Sukri. Usaha Agan? Mang Sukri reuwas samalah biijem. Lua lewe sabab ningali Ibu Nengsih dununganana ceuri. Ari Cepirman harita hohoak nafsu bari meupuhan tembok. Bang ajar sia setan. Saha manusana si anu kumawani nyeun kabiadaban ka pamajikan aing. Aduh Teti ya Akang Teti. Kunaon anjeun aya nu nganiaya Teti? Ibu, apa aya tamu saha nu ka dieu? Cobi wartoskeun ka abdi. Cartoskeun aya saha? Cepirman nanya kanu jadi indung. Nu keur inghak-inghakan sedeng nu nemalan Pak Anggana bapana. Bari nyekelan taktap Cepirman. Isuk-isuk ge nepi ka apa balik di masjid. Tas Isa eueuh sasaha. Atuh bisa ditanyakeun ka Mang Sukri jeung ka Biijem. Aduh leres aden dienying-enying ge. Teu kata tamuan Jung, cek Mang Sukri. Mairan kana carita anu jadi dunungan. Nya tapi kusaha atuh pamajikan kuring dikaniayana? Da moal mungkin pamajikan kuring nemahan pati sorangan mah, da moal mungkin atuh.
Asep, memang bener ti isuk-isuk gitu kata semahan. Atawa teu kaunggahan ku sasaha. Ngan tadi basa apa balik di masjid kadenge sora awewe seserian di kamar. Disangka ku apa mah teh seserian jeung biiem. Nyeng serikeun biiem sebab biiem sok ngalonyeng atawa heureuy jeung Asep. Cek ibunya sugan si Asep geus balik jalan ka tukang. Barang apa jeung ibu ka kamar kadenge nu keketrok kana panto hareup. Ana diteang ku ibu ka kamar kakara gerekreup ngadenge Asep ngagegero ibu. Ari biiem tadi bada magrib teu ka kamar teti. Kuring jeung inungna si Asep teh ngadenge nu seserian di kamar. Sanggeus paanggana, acuk paanggana akhirna mah nanya ka biiem lanyangna. Teu anom bibi mah tiba da magrib ge teu kaluar-luar. Pas tetepan isya teh terase monok anom. Ema biiem sajelasna. Lain panto tukang nu kapipir ditulakan Mang Sukri. Paanggana nanya ka badegan. Kandenan we atuh anom. Moal tiba da asar keneh ge jalanan sok aya anjing lebet. Ema Mang Sukri keur kitu jep Firman atuh para mitra ngareret kana janela katingali janela muka. Tadi mah ku sararea teu katingali janela muka. Sabab kaburu ku gempeur tea tirarat reret kana janela. Yakin ieu mah jalmi jahat lebet ka kamar bu. Pak mangga tuh tinggal tuh janela ge muka. Cek Firman nunjuk kana janela. Barang direret ku sararea nyawe janela muka. Hojengkang paanggana ngalengkah ngadeukitan janela malah dipariksa. Tapi janela teh teu cehcel teu bocel. Nu hartina teu aya tapak nyokel. Selotna beuteuh teu ruksak teu naon. Ari ibu Nengsih pokna. Lamun kitu mah geus moal salah deui pasti si Japar nu boga perbuatan jahat teh apana? Cek ibuna Nengsih ujug-ujug cek ibu Nengsih ujug-ujug nyangka ka Japar we. Popotongan Rohaeti. Saha Japar teh ibuna? Paanggana ngareret ka ibu Nengsih pamajikanana. Nutas ngaruruban layon ku samping kebak. Sumun si Japar teh popotongan Neng Teti. Hari ibu sok gampang tada tuduh kitu. Kawas nu teu matak jadi dosa bae. Boa kusaha. Cara kitu teh kasebut na fitnah. Leheung lamun nyaku popotongan anak kumaha lamun kudu sejen. Sedang hukumna fitnah teh leuwih berat. Dina nyana ge ku si dadap atawa ku si waru teu bisa ditindak kitu bae. Kahiji kudu aya saksina, kadua kudu aya barang bukti, katiluna kudu aya pangakuan ti dirina. Nu berwajib ge teu gampang ngahukuman kitu wae atuh. Upi ibu tiasa nyangki kapatilasan teh teh kumaha bu? Cek Firman nanya kanu jadi inungna bari neuteu. Ibu mah boga sangkaan kapopotongan teti teh dumeh tadi beurang. Ibu nanyakeun sababiahna teti pepegatan jeung salakina nu ti heula. Ceuk manehna teh ngarasa kesel hate dumeh salakina sataun leuwih teu daek usaha. Akhirna teti maksa menta diserahkeun. Ceuk salakina nu ngaran Japar heug wae cenah ku urang diserahkeun. Ngan di mana maneh boga disalaki tau rasa cenah kitu. Jadi lamun kitu teh mah sarua we jeung ngancam. Nepi ka teti laporan ka RT jeung ka bagian keamanan daerah setempat. Ayeuna mah kari-kari teti kaayaan kitu. Waneangan jurig teu kadeuleu ceuk paribasana purkuntul kari tunggul largaga kari tunggal. Tewak we si Japar popotongan teti. Cek ibu Nengsih ngajelaskeun sakumaha caritaan Rohaeti waktu ngobrol tadi beurang. Harita ibu Nengsih ngajelaskeun sakumaha caritaan Rohaeti waktu ngobrol ti beurang. Atuh Cek Firman harita nyarita. Dasarna kitu mah teh sejanten teh dikaniaya ku patilasanana bu. Pilingina di mana saurna teh bu? Cek Firman siga nu percaya kana tuduhan ibu Nengsih inung. Teuing ai padumukan mah teh ge da teu nyahoan. Samalah mah
cekra manehna teh ti saprak pepegatan teu kungsi panggih deui ceuk Ibu Nengsih bari ngareret ka Mang Sukri jeung kabi ijem nu keur ngangkatan kursi jeung meja di tengah imah dipindahkeun ka teras. Kekelanan Asep, apa rek nanya ka Asep? Eta Asep make nanyakeun di mana padumukanana popotongan teti teh. Rek naon? Ceuk paanggana bari neuteup. Nya maksana wari didongkapan we ka tempatna, Pak. Teh Cep Pirman bari ngareret. Yeuh Asep, samemeh rek ngalaksanakeun maksud. Atawa tujuan teh kudu dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun heula. Nu hartina ulah wakangan teu hawa nafsu sabab sakabeh manusia nu ngalajur nafsu ngumbar amarah tara jauh tina pangaruh sang setan ida jilatna tulung. Nu akhirna matak ngadatangkeun picilakaeun. Kumaha lamun seug itu nu dipitnah malik teu suka, kalawan ngayakeun pangaduan kanu berwajib. Jeung deui katingali ku apa mah, teti korbana teh siga-siga lain tapak pakara. Teu siga tapak kuku, tapak kuntu. Pek we sidik-sidik ku Asep beheung teti tapak naon cing. Mumatak geus tong make aya pikiran rek maluruh popotongan teti sagala. Geus ayeuna mah urang pula sarawae kumaha samupakatna. Ongkohan mana kitu ge geus tepi kana takdirna teti kudu ponok umur ngan sababiahna kitu. Dasarerea oge kasebut manusia mah bakal marulang ka alam barja. Ngan masing-masing geus boga patokan. Ceuk paanggana nyaritanan anu jadi anak. Akhirna Cep Pirman sadar kalawan harita layon diparayang ku Cep Pirman jeung ku paanggana. Katut Mang Sukri dipindahkeun ka tengah imah. Atu bajuna diudaran ku Ibu Nengsih sabab pinuku getih. Geus rek garing, subuh keneh nu kira-kira 4:30 Mang Sukri nyusulan Ibu Oom. Inungna Rohaeti kalawan dibejakeun yen Rohaeti maot. Alesana mah muntaber. Pugu Ibu Om saja jalan rawah riwih kitu deui iwang lanjang nage ceuri. Teu kungsi ka jam 12 sabada mayit disolatan tuluy dikubur. Di hiji astana kalawan anu ngajajabkeun aya kana 100 urangna. Awewe lalaki sabab ningali kana jasa-jasana paanggana. Isukna sababara urang rahayat anu imahna deukeut ka astana Gujrud rek manggihan orai hideung ngarengkol dina luhureun kuburan Rohaeti. Tapi kitu ge nu kawenehan da anu teu kawenehan mangahaja-haja hayang ningali tara aya. Ku dasar kitu rupa-rupa caritaanna timburuna jalma nu manggihan orai hideung di luhur kuburan Rohaeti manjarkeun Rohaeti maot akibat tina munyung ka Ipri. Aya oge nu nyangka Rohaeti aya anu ngawadalkeun jeung rea-rea deui. Sangkaan jalma sakadar dipapara. Di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus direka-reka malarsiga. Padahal anu sabenerna mah maot ku alatan dikaniaya. Uratu siluman orai senok dina hiji peuting. Atuh para mitra, tutup tiluna Rohaeti kira-kira 10:30. Bareng hujan ngaririncik tibada magrib kene. Atuh masyarakat di eta tempat geus simpe teu kadenge nu batuk-batuk acan. Jempling lain bobohongan, nu ngadenge lintang ti sora sasatoan anu biasa liar ti peuting. Kayaning cari cangkas jeung ciang-ciang kawantu di eta tempat loba tutubuhan. Atuh pipireun imah paanggana aya tangkal kadongdong jeung tangkal jambu batu. Nincak ka jam 11 ret atuh ret hujan teraat. Hari angin we ngagelebug ngoyageun sagala dangdaunan. Kulisik saurang awewe harita teh ngulisik lilir. Nyah beunta malah nguniang hudang. Satengah kabawa ngimpi kadenge sora anu ngetrok-ngetrok panto.
Nganduka teuing panto anu mana nu diketro-ketro. Memang para wargi sadaya eukeur mah eukeur kaayan peuti jempling. Puguh we atuh sok sanajan keresekna sora dangdaunan ge meuni atra kadengena. Komo deui nu ngetrok-ngetrok panto atuh para mitra siga nu ngagugudrag ai keur mejeuna tengah peuting jemplang-jemplingna. Gerendeng eta awewe nu lilir teh ngagerendeng, jeroeun dadana si horeng nu ngagerendeng teh biiem. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Biiem harita nyarita. Dedengian teh sadanu kaketro kana panto, sahanya. Tapi aku aya kieu lain usum lain mangsa. Make ese mah onama. Oh, ibu omak itu inungna neng jenat. Tapi moalnya deui lu dengan kekelemetan sorangan. Terus sakieu geus peutingna deui ah. Tapi keun bae deuh moal wakadi teang bising jelema anu teu wawuh. Kajaba lamun ngagegero bari itu. Dia lamun aing apal kana sorana. Kumaha lamun jelema jahat. Ai brai panto dibuka ai cekeke beureun aing teh. Heeh, ai kecek aing dikadek. Kana pasti we aing jadi korban. Ceuk gerentes biiem harita teh. Keur kitu meuni jelas pisan sora rohaeti ngagegero biiem laun. Kadenge ku biiem mah dipongpok kamarna pisan. Biiem, ku kapanto kuring teu kuat ku tiris biiem. Buru-buru pangmukakeun panto. Kitu caritaan eta sora rohaeti. Meuni jelas pisan. Ugu atuh biiem para mitra sadaya. Meuni ngalenyap reuwas pacampur jeung sieun. Beungeut kopea pias koneas. Awak ngadeg-deg para wargi sadaya lir nu kabulusan. Pisirikna atuh harita teh. Nyaan aing ngadeg-deg tiris tapi bijil kesang badag kesang lemut. Ku ngadenge sora rohaeti ngagegero nitah mangmukakeun panto. Ku ayana kitu biiem pok kitu ge teu pati tatag semu geumpeu. Astagfirullahalazim. Aduh neneng anu geulis. Mugi ulah ngaganggu ka bibi pager neneng. Neneng mah parantos sirna. Aduh aya di alam barjah. Sing hawatos we ka bibi sabrang ka Palembang. Aduh ulah jeung serikeun neneng. Alah ieung ampun neneng ampun. Engal geura meuli neneng. Cek biiem asa beuki teu puguh rarasaan. Biri tesirikna kokoplokan tina bakating ku sieun. Sedeng juri rohaeti terus-terusan cicirihilan. Ari katamah-tamah harita aya anjing babaung lambat sorana melewung. Mepeuskeun jemplingna peuting. Keur kitu gigireunana sada anu kekeresekan. Ana direret kuak biiem para mitra ngagoak sabab gigireun aya orai hideung ngarengkol dina kasur nu teu kanyahoan di mana torojoana. Korejat celeng biiem luncat kaluar ti kamar. Kilep malik terus unur-unuran ngadeukeutan panto kamar Mang Sukri. Geduk tongong nu ngageduk kana panto. Kalawan ngagegero Mang Sukri bari suku ngaroroncon. Atuh panaon manco kana lawang kamar manehna sabab sieun orai kaluar. Mang Sukri, aduh Mang Sukri, tulung Mang Sukri. Saha teh? Mang Sukri nanya rada tari. Bari ngorejat udang. Kuring iem. Tema biiem kretrek Mang Sukri ngalaan slot panto. Berai panto dibuka atuh puguh we biiem ampir ti jengkang. Lamun teu katahan ku Mang Sukri sabab tongong biiem rada nyarane kana panto. Astagfirullahalazim. Aya naon iem? Mang Sukri rikat nahan awak biiem bari reuwas. Saaloh teuing aduh Mang Sukri aduh itu alah yeung. Biiem teu tata gebari bibiri jidigan.
Curug tutunjuk kenapa lebah lawang kamarna. Ye, itu teh itu naon? Iya aya naon? Aduh aya naon ieu teh? Itu aya. Oh, olai ileung, olai ileung. Bi ieu maksudna nyebutkeun aya orai hideung. Maha bang denge teh aya ulang ileung. Lain olai ulang ileung, aya olai ileung. Oh aya orai hideung. Nya olai ileung. Coba abdi mah. Naon ari ieu mendak jadi cadel ngomong dia itu. Orai hideung, olai ileung. Di mana ya orai hideung deh ya? Di kamar, di kasur. Ciing atuh nam tulukeun. Sapira aku make orai hideung sagala sakieu bumina. Baruni ku temokan teh. Jeung saumurna gede dieu macan pernah ningali orai barina oge. Ceuk Mang Sukri bari ngarawel gagang sapu nurek dipake ngababuk orai. Ana lol Mang Sukri ngeloa tina lawang bari gagang sapu geus diamangkeun. Ujug-ujug barakatak Mang Sukri seuri. Gusti nu Maha Agung. Tah kitu nu disebut matak cilaka ku pola sorangan teh iem. Mane emang ngurang-ngurang kene geus power atuh. Mana orang hidung teh ieu mana? Itu luhur kasur ngarengkol. Cek pi iem. Barang bari teu daek nyampeurkeun para mitra sadaya. Sok ka dieu sidikeun ku sorangan atuh majarkeun urang hideung teh. Ari manehnya? Mang Sukri ngenyang leungeun bi iem. Breh si horeng nu disangka urang hideung teh buktina mah sobra. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso. Mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Bi iem heran harita tuluy nyarita. Jadi sobra geuning Mang Sukri. Da tadi mah bener orang hideung samalah huluna ge celeungeu. Sigarek macok ka uing. Sing busung sumpahna ge nyaan. Cek bi iem make jeung susumpahan sagala. Eta buktina sobra. Lamunnya mah ora hidung piraku teu ujug-ujug macok. Tuh tingali orai tau sobra. Cek Mang Sukri para mitra bari ngagigiwing sobra. Nyaan ngerasa heran kuring Mang Sukri. Sabab yakin atuh. Lain salah titingalian orai hidung huluna ge celeungeu. Sigarek macok nu mata kuring tadi ngagoak. Bari gancang kaluar ti kamar. Ongkohan basa kuring ngerek sare teh eueuh sobra eueuh naon samala. Teu boga sobra pan kuring mah. Cek bi iem ngarasa heran. Sabab tadi mah bener-bener nu ngarengko dina kasur teh orai hideung. Ari bi iem tah nyarita kitu ujug-ujug ciri ieu ti luar sora awewe seuri ciciri hilang. Bangun nu manggih ka bunga. Horeng nu ciciri hilang teh jurigna rohae ti jadi orai hideung. Mang Sukri, iem,
salah titinggalian diem teh bener tadi orai hidung ngan ngajadikeun sobra Gumang Sukri babetkeun eta sobra ulah digigiwing wae sok babetkeun Mang Sukri cek Sora Rohaeti tanpa jiri meni eces naker. Gumang Sukri ngerasa kaget ngadenge Sora Rohaeti geus kitu mah beleber sobrah teh dibabetkeun. Dadak sakala sobrah jadi orai hidung tuluy ngalewor keluar ngan sakiceup orai hidung hiles eueuh urut-urutna acan geus kitu kadenge deui Sora Rohaeti nyarita. Mang Sukri ulah sieun-sieun kuring datang ka dieu teh tadi geus nyarita ka Bi Ijem rek milu ngampi heula sabab teu kuat ku tiris lain rek nganiaya Bi Ijem atawa Mang Sukri. Mang Sukri kuring hampura mang kitu deui ka Bi Iem geus nasib kuring kudu robah wujud jadi orai hideung sabab daek teu daek kuring kudu jadi pangaping Nyimas Tunjung Sari ayeuna kuring kudu mawa batur 2 urang lalaki pikeun ngajaga karaton. Ari teu diturut parentah Nyimas Tunjung Sari kuring geus teu kuat nyangga siksaan ti manehna. Samala salaki kuring oge kudu dibawa ngan kuring teu tega ari kudu mawa salaki mah sabab kuring inget tur geus karasa kanyaahna tibatan kuring kudu mawa salaki kajeun rek mawa urut lanjang kuring nu ngaran Bi Iwang keur pibaturkeun kuring geus sakitu we nya Mang Sukri Bi Iem sakali deui kuring menta dihampura peng sik tetep tumetep di darieu ulah ngarasa sieun-sieun ngan omat ulah cacarita kasasaha yen kuring peuting ieu datang ka dieu nganyang Bi Iem rek milu Jep harita para wargi sadaya Sora Rohaeti jempe disusul harita ku anjing babaung menilambat siga anu ngajajabkeun nyilesna jurigna Rohaeti nu jadi orai hideung. Astagfirullahaladzim Allahu Rabbi. Teu sangka Iem euy dunungan urang ngulangna ka alam kubur teh sarua jeung teu sampurna we lamun kitu mah euy. Heueuh disebutna teu sampurna teh jadi siluman orai hideung. Aduh nah maneh teh munyung kitu ata nampa azab ti Nu Maha Kawasa. Nya anak sajauh tina ukuran anggang tina sangkaan we euy. Urut dudungan urang jadi kitu Iem. Cek Mang Sukri harita teh para mitra harandag ku ayana Rohaeti maotna jadi orai hideung. Mang Sukri lamun hade dicaritakeun mah leuwih ti heula kuring ngadedengekeun seseurian di pongpok kamar tuluy nyarita menta dipamukakeun panto nyaeta anu ngagegero teh Neng Teti ngan kuring teh teu digugu sabab kuring sieun jeung meuni asa karareueung barang kuring ngareret kagigir sabab ngadenge anu kekeresekan anak bareh teh nyapak orai hideung keur ngarengkol we dina kasur bari huluna ceuleugeuh disangka marek macok nu mata kuring gentak luncat teh keluar. Cek Bi Iem nyaritana ku ayeuna mah rada tatag tapi jajantungna masih keneh ratug. Keun bae lah tunggu jerud Iem lah anggape kajadian naon-naon euy bisi urang disangka ngebengkahkeun kana nasib undangan urang jadi orai cek peribahasa inung suku ge ulah dibejaan euy. Moal mang komo kitu geus aya amanatna ulah rek cacarita masing kasasaha oge kan untungna teh nya nu jadi dunungan teu nyararing lamun nyararing mah kana pasti kana gujerudna meureun. Cek Bi Iem para wargi sadaya jep jarempe siga nu geus beak piomongna keur kitu gomrang tutupan cimurag dina rak atuh puguh we kareuwas jeung kasieun tadi jadi leler sieun ayeuna mah aya nu ngagomrang. Bi Iem para mitra sadaya ngarenyag kalawan pokna buset si bocokok monyong si Sukri alah ecot aing mah Gusti Maha Agung hampura mang hampura duh ampun Mang Sukri hampura lain kuring haja nyebut para lun teuing. Beri asa ngadenge dina dongeng we di radio.
Meni aya masalah ecot sagala iem. Tanya atuh mang meni alah ecot meni reuwas. Si borokokok siang ngaheureyan si kaing si monyong teh. Cek Biiem. Bari ngarongkong tutup panci tuluy disimpen deui kana rak piring. Teu karasa waktu nyereleh geus kareunge sora jam 3. Ka si horeng geus jam 3 deui Paramitra. Anu ngetrokan ta besi di luar. Di antarana anu ngetrokan tiang listrik, anu siskamling. Di nako 3 kali nanakeun geus jam 3. Alhamdulillah geuning geus ngaju ka wanci subuh teh iem. Teu karasa nyaho-nyaho ke jam 3 deui we. Disangka ku kuring mah ke jam 12. Tanya atuh mang meni teu karasa nyerelekna waktu. Kagok sarede oge lah kalir-lieur meninga mirun seuneu we nah heur cai. Sakedeung deui ge aya nu azan. Paramitra anu mulya. Harita Biiem tuluy ngahurangkeun cempor. Gog ditagogan teko meunang ngeungeusian cai tina gentong. Ari Mang Sukri gek diuk dina babalean bari dihahayungkung ku samping sarung sabab karasa tiris. Kituna teh ngadon ngalamun mikiran perkara kajadian aya orai hideung. Gereneng Mang Sukri ngagereneng jeroeun dada. Lain ku kitu aya ku teu sangka we nasibna Neng Teti. Maotna teh bet jadi orai hideung. Nah tadina hayang munyung kitu atawa manehna maot teh dikaniaya ku bangsa siluman heueuh. Sok sieun ngaganggu ka batur we tang tuwe kana guyurna salalembur. Ear saja jagat. Atuh salaki jeung inung bapana pasti ngarasa era boga pamajikan maotna jadi orai hideung. Beunang disebutkeun maot teh sampurna we jalma kitu teh. Ana heug aduh heueuh. Anu hartina mah teu sampurna teh teu ditarima iman Islamna meureun. Cek rentes hate Mang Sukri. Padahal tatanggana paanggana geus aya kana 4 urangna nu kawenehan ningali aya orai hideung keur ngarengkol dina luhureun kuburan Suhaeti. Maksudna Rohaeti Paramitra. Waktu Mang Sukri keur ngalamun ngong kareunge aya nu ajan subuh. Atuh Mang Sukri pokna bari nganiang nangtu. Nya iem, aduh, geus subuh euy. Nya mang teu karasa waktunya. Jadi nalah lamun sare deui kana pasti we mirun seuneu teh kabeurangan. Cek Biiem bari asup ka kamar makan rek nyokot teko jeung termos. Atuh harita atuh Mang Sukri gancang kacai babersih. Anu teu sakumaha lila Ibu Nengsih dununganna kaluar ti kamar. Da puguh cek tadi ge aya paribasa sabuni budina nu meuleum tarasi atawa lauk asin pasti kaambeuna. Oge aya paribasa caritaan jelema teh harus alah batan sora goong. Nu hartina beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa tina sadeupa jadi hasa-hasta. Atuh beja pabeja-beja beja nerekab ka mana-mana nepi ka akhirna ka emper-emper ka inung bapana Cepirman. Ku ayana beja kitu majarkeun minantuna nyaeta Rohaeti maotna marakayangan jadi orai siluman. Ngarasa teu ngeunah kalawan Ibu Nengsih pokna dibarung ku rupa beungeut semu beureum. Nyaan keur abdi mah ngarasa teu ngeunah we apana? Loba babeltekan majarkeun urut minantu urang maotna jadi orai siluman. Tur geus aya kana sababaraha urang nu kawenehan ningali orai hideung dina luhureun kuburan Teti. Na teu aya lepatna upami urang miwarang duaan we atuh. Atana pitiluan sinang ngintip-ngintip caket kuburan Teti. Nah leres sok aya orai hideung. Pami leres kedah kumaha narekahanana supados eta orai hideung teu aya. Margi abi mah ngarasa isin we disangki gaduh minantu maot teh teu munasabah. Mun dimaksad teu munasabah teh sami sareng teu ka ieu. Sumuhun teu katampi kudu maha kawasa janten makhluk anu ieu lah. Makhluk model kitu. Cek Ibu Nengsih menta pandangan tinu jadi salaki. Namun ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Kumaha atuh para wargi, paanggana sabada aya caritaan tinu jadi pamajikanana.
Panggana cumarita. Memang lamun dipikir kusa lancar mah, kenapa ge ngarasa tengenah ngadenge bejak itu. Tapi keur urang kudu boga sakudua nu hartina ulah waragugon atawa ulah waka dipercaya 100%. Maklum kasebut jalma masok aya nu pinter ngareka jayasa, ngareka basa atawa aya nu goreng hate. Boh ka almarhum, boh ka anak urang. Ukituna eueuh salahna pikeun ngayakeun nya henteuna dina luhur kuburan teh sok aya orai hideung. Lamun bener nya kudu ditarekahan sangkan sampurna nu hartina sampurna teh tadi ge. Sakabe umat manusia ti Allah sing balik deui ka Allah. Mugi katampi ku Allah. Tapi sabalikna lamun kudu ngayakinkeun eueuh naon-naon. Tetela nu nyarita kitu dianggap isu atawa ngan saukur kabar bohong. Bisi aya orai hideung ngaleor ti susukan cicing dina luhureun kuburan teti bisa wae atuh. Ngan anu rek dititahna ulah jelema nu geus nyaritakeun aya orai hideung dina luhur kuburan teti bisi manehna ngabohong. Kudu nitahna teh kanu can mangihan sajabati kitu kudu aya saksi ti pihak urang kitu. Nganu teu acan ningalieun mah Iwati elon, Asim sareng Kemon. Atuh kangge saksi ti urang nya teu aya deui Iwati Mang Sukri. Ceuk Ibu Nengsih nataan ngaran anu rek dititah nyaksian. Aya orai hideung dina luhureun kuburan Rohaeti. Cing Mang Sukri nageroan sina ka dieu apa rek nyarita heula ka manehna ceuk paanggana. Leos Ibu Nengsih ka tukang. Mang Sukri ka dieu ceuk bapana si Asep. Mangga Den. Bade aya bade wawasu heula sung. Tema Mang Sukri bari cai kacai ngumbah leungeun sabab tas maraban hayam. Teu lila nyampeurkeun ka patengahan kalawan nanyakeun. Bade aya pikir sanaon agak anon? Cing diuk Mang Sukri kuring rek aya picaritaeun ceuk paanggana. Gek Mang Sukri diuk kalawan paanggana pokna deui. Nyaeta kieu Mang Sukri kuring teh ngadenge bebeletekan ti piluaran. Puguh lamun dipikir ku salancar mah matak teungeunah ulah-ulah matak jadi manyangkeun ka gorengan. Dupi kitu menak ketiraos perkawis naon anom su. Nyaeta didenge teu didenge ku kuring teh. Aya nu nyaritakeun perkara pamajikan si Asep heueuh teti. Majarkeun maotna teh teu sampurna jadi orai hideung. Nah nya nah sakadar dipaparah ceuk basa kiwari teh mah disebut isu atawa desas-desus. Dumeh aya kangewa ka almarhumah atawa aya kangewa ka anak kuring. Maklum kasebut manusia mah nu hade teu hade kabeh, nu goreng teu goreng kabeh. Ngan disagigireun anu hadena sok aya nu gorengna. Ku ayana kitu bieu kuring teh badami jeung inung budak. Inungna si Asep. Rek nitahan tatangga duaan atawa tiduan. Pikeun ngayakinkeun nya henteuna sok aya orai hideung di luhureun kuburan teti. Lamun nya aya orai hideung tur bener teti maotna jadi orai hideung, kuring rek minang saraya kanu bisa nyampurnakeun. Sangkan ulah robah wujud jadi kitu. Lamun tetep teh mah sangkan tetep arwahna aya di alam barzah. Tur ditarima iman Islamna. Dihampura tina segala dosa perdosaanana nu gede nu leutik. Oge dilegakeun tur dicaangkeun alam pakuburanana. Lamun eueuh naon-naon dina luhureun kuburan teti ku kuring rek didatangan jalma nu nyaritakeun aya orai hideung. Dina luhureun kuburan teti. Didatangan ge lain rek dicarekan atawa rek ditindak ngan rek diomongan. Sangkan ulah nyebarkeun isu anu teu puguh.
sabab nu nyebarkeun isu nu teu puguh teh sarua jeung fitnah. Tak kitu maksud kuring nyalukan Mang Sukri teh. Ayeuna wayahna Jang Elom jeung Jang Asim jeung Jang Kemon teang ku Mang Sukri sina ka dieu. Bisa nanyakeun mah bejakeun kuring rek aya perlu penting kitu. Tong waka dibejakeun rek dititah kitu namanya. Cek cek Papa Anggana. Nyaritana ngarandeg sabab kapegat ku Ibu Nengsih pamajikanana. Ke apana abdi megat motong heula bilih kahihilapkeun nyaeta Mang Sukri ge wayahna kudu milu nyaksian ngayakinkeun. Lamun saksi teh mah minangka pasaksi. Seolah-olah jadi saksi ti pihak urang di dieu. Tah bener. Bener Mang Sukri ge wayahna kudu milu ngayakinkeun, cek Pak Anggana siga nu diingetan. Insyaallah Kang Imah ngiringan wae anom su. Dupi nu kedah diangkir teh ayeuna anom, cek Mang Sukri teu weleh nurut kana parentah nu jadi dunungan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Sakumaha nu kauninga para wargi, Mang Sukri teu weleh nurut bae kana parentah nu jadi dunungan. Nya ayeuna nyaritana mah kitu we dihaturanan linggih ayeuna kitu ku kuring. Cenah aya naon aduh ka rupina mah aya peryogi we kitunya cek Panggana. Teu loba micieun waktu harita keneh Mang Sukri ini trek ngangkir tilu urang tatanggana. Nu ditataan ngarana tadi. Teu kungsi setengah jam jalma nu diangkir ku Mang Sukri tiluan geus daratang. Atuh barabat we ku Panggana dicaritakeun permaksudanana. Nu kabeneran tiluanana pada nyebutkeun mangga. Ongkohan Panggana masing-masing ku Panggana. Dibere duit atuh 5.000 sewa. Gancangna ieu carita bada Isa. Harita teh nu kira-kira setengah 8 jalma tilu katut Mang Sukri. Geus arinit ka astana samalah Mang Sukri mah mawa patromak sagala. Kalawan geus diseungeut ti imah mula dume harita pareng poek bulan. Sanggeus tepi ka astana gek Daryuk anu saurang ngakencaeun kuburan. Nu duaan katuhueun kuburan ari Mang Sukri tunjangeun kuburan. Samalah Mang Sukri mah barang rek gek diuke tuluy babacaan sabisa-bisa. Ainu saurang katelah Asim nyarita rada haharewosan kabaturna katelah Elom. Om, lain euy dengekeun euy kumane. Bongkena kasebut di astana ngadenge sora manuk sirit uncuing yang meninggal kitu euy di tangkal kimuning. Geus puguh ciang-ciang jeung cari cangkas mah euy. Itu de jangkrik meuni balager. Aduh deka lamun ngadenge sora manuk kesirit uncuing ti peuting euy. Sok asa karareueung we heueuh. Komo lamun ngadenge sora anjing babaung mah. Meuni keung teh teu katulungan. Komo manuk koreak malah. Bulu punuk teh meuni pating puringkak cara rengkat. Nah, nya. Lain mah teu bisa dipake taroh euy lah. Tadi mah meuni haget si lain teh. Pada bere duit 5.000. Sedatang ka dieu nyebutkeun asa kareueung. Naon ari si lain atuh? Sim, kalakuan teh alah batan ti bolon. Ceuk dewek ge sakira teu ludeung mah mentong milu. Siar wae si lain ngapi omongeun teh lah. Bicara kana duitna meuni hejo. Ceuk Elom bangun nu keur. Ih heueuh. Ari panyana deka moal ngarasa keung kieu. Tadi mah euy waktu ini ti imah teu keung teh sieun. Nari geus datang ka dieu bulu punuk meuni pating puringkak. Nah, meungeus lah ngajedogna. Ontong ngeceblak wae sia babacaan angguran kaina. Baca naon ari maneh Lom? Naon wae sabisa-bisa si lain mah rek Fatihah, rek Kulhu, rek Falak Binas. Yang nu ponok zikir kadinya. La ilaha illallah we, la ilaha illallah we kitunya. La ilaha illallah to kitu. Mun kita tadi la ilaha illallah to kitu sia monyong. Cek Asim babara mitra.
atuh kawas nuwarere atuh kemon ngagebes pek siagis mimiti ngaracos ya kawas teu pamali we ngomong teh di mana nu zikir make to make b make we atuh kita ya geus diomongkeun teh ulah wasok ngocomang wae bari nage lah ngayaku barawong pisan si jurig sia kemon ambek atuh Mang Sukri anu keur husu babacaan ge ebat seuring ngagih mana kemon naon mana nyai jurig kapan bieu ceuk ilaing nyai jurig cenah maha deui sia mah balagog sia mangsa ganeng montong ngeceblak wae bari nage nyaho ceuk si kemon ge ulah ngeceblak wae sia bisa we kabatur ulah ngeceblak ari maneh ngeceblak wae mengaslah kudu nurut karena perintah pimpinan lamun ceuk pimpinan jempenya jempe ulah ngecewis we bari nage geus jempe using nurut atuh ulah badegong hirup teh geus jempe abong kena bibir teu diwangku oleh tah teu tulangan montong awang wae kumaha ceuk pimpinan jempe ai maneh mangan ngomong we gawe teh ceuk nusa urang nyarek ulah loba omong kabaturna manehna nyorocos we ngomong. Para mitra anu mulia heuleut kurang leuwih sawatara menit. Sanggeus Asim jeung Elom jarempe cungungung kadenge anjing babaung meuni melewung. Harita teh para mitra mepeuskeun jemplingna peuting. Sedeng manuk sirit uncuing teu eureun-eureun ngelak dina tangka caringin dibarung ku sora manuk bueuh siga anu ngalokan. Ngaso heula para mitra anu mulia. Ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, heuleut sawatara menit sanggeus Asim jeung Elom jarempe. Cungungung kadenge anjing babawung meuni melewung mepeuskeun jemplingna peuting. Sedeng manuk sirit uncuing teu eureun-eureun ngelak dina tangkal caringin. Dibarung ku sora manuk bueuk siga nu ngalokan. Cungungung anjing tuluy-tuluyan babawung meuni asa beuki deukeut. Ugo we Asim beuki ngarasa keueung ngadiupna nyedak ka Elom. Bari culang cileung keur kitu paladung tina kuburan Rohaeti. Kaluar haseup bodas sengelun siga haseup durukan. Ciri hieu sora awewe seuri ciciri hilan. Tayalian jurigna Rohaeti datang. Busurung kue tina tengah-tengah kuburan Rohaeti kaluar orai hideung. Uluna celengge pugu Asim ngalenyap awakna kontan ngadegdeg. Pok Asim ti dituna mah ngusah ngucapkeun zikir bari awak rada ngadegdeg. Sieun dipacok ku orai hideung katingalina semu herang da pugu kacaangan ku cahaya lampu patroma. Leungit wujud orai hideung janggelek gigireun aya pocong ciciri hilan. Asim jeung Elom leungit di temah wadi ngadon ting garwak bari terus ting balecir samalah kemon oge akhirna mah kabawakeun ngabecir tiluan blag-blug lalabuh sagala karumpa kawantu rajeg tutunggul wungkul lintang ti Mang Sukri nu teu kabawakeun teh manehna mah terus babacaan malah maca surat ayat-ayat kursi sagala geus kitu mah para mitra les atuh pocong ngiles duka kamana leosna da mendingan sakiceu pisan leungit tanpa lebih ilang tanpa karana eueuh urut-urutna acan. Mang Sukri meuni siga anu tenang ceuk paribasana teu gedag bulu salamar teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan teu kabawakeun ku batur anu tiluan ngadonting beretak lalumpatan kawas nu diudag ku muning edan teu sirikna silih tubruk pada hayang piheula. Unggul dirarud catang dirumpak teu lain bobodoan. Geus deukeut kawanci subuh harita teh nu kira-kira setengah opat. Di luhur aya siga haseup bodas, nyoropot nu tuga lempengan kuburan Rohaeti. Les haseup eueuh anu teu lila kadenge nu azan hawar-hawar. Waktosna seep. Duwi ka dieu heula para mitra kaum dangu, carios nyambung anu judulna nyaeta
Rusia Tunjung Sari.